Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, wasta abdi Gali Nugraha di kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade ngacaritakeun carita babat nyaeta babat godog Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktu Kian Santang ngadeuheus kana ramana. Unjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan hayang tarung ngadu pejajaten. Tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasawuran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyawuran para ahli nujum karajaan. Menta bong bolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasakten Kian Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabige teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasakten tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh, ayana di negeri Mekkah ngaranna Baginda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Baginda Ali? Kanjeng Prabu alik naor. Aneh pisan, samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit. Duka ka mana ngilesna. Ti harita Kian Santang teu geunah cicing. Hayang geura sok gok patepung jeung jalma anu ngaran Baginda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kian Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi seja miang ka nagri Mekkah. Rek nepungan Baginda Ali. Sanggeus diwidan ku ramana, gejlig bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon, muru ka lebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti lempeungna teh napak kancang nyaeta lempang dina kulit cai nyeak gancang kaditu ku kulonkeun. Barang nepi ka nagri Mekkah, Kian Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Pok Kian Santang nanya, "Ki, cituduhkeun di mana ayana Baginda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong. Neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya. "Kaula teh Kian Santang ti Pulo Jawa. Kaula hayang tepung jeung Baginda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajaten." Kitu. Yu atuh tuturkeun Aki," ceuk eta aki-aki ngajak indi ti dinya. Kian Santang nuturkeun, "Tapi kakara oge sabaraha langkah?" Aki-aki teh pok nyarita, "Aeh, iteuk Aki katinggalan. Cing pangyokotkeun ujang." Kian Santang geuwat balik deui. Maksud rek mangyokotkeun iteuk, ari iteuk si aki teh nancep deukeut tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut karasa beut pageuh. Kian Santang nyabut deui beuki bedas. Angger bae teu kacabut. Kian Santang mapatkeun ajian. Nyabut deui eta iteuk sataker tanaga. Aneh pisan, lain iteuk anu kacabut teh, tapi kalasukuna ambles kana taneuh.
Kitu jeung kitu bae unggal manehna nyabut sukuna kala beuki mebes. Kean santang geus ngoprot kesang. Itek anggar teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. Saha saenyana teh Ki? Ceuk Kean santang. Semulung se. Si Aki ukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula anu diteangan ku Andika teh. Kaula Bagenda Ali. Ngadenge kitu, rumpuyuk bae Kean santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk. Sadar yen kasakten dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda. Ceuk Kean santang. Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam. Walon Bagenda Ali. Di harita Kean santang asup agama Islam sarta terus guguru. Ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Mekkah. Sanggeus ngarasa ngalap ilmu, Kean santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali di Widian kalayan dibere pancen yen Kean santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulo Jawa. Aya 2 rupa barang anu dibakelkeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kean santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu kasaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Ceuk sakawol di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Sakitu bae anu bisa abdi caritakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.